fal arifuna mangka ari anu ma'rifat kabeh eta la yufarikuhum ente misakeun hum ka itu arifun naon musyahadatu fakrihim nyaksi fakirna itu arifun ada tinu bangsa dat kama seperti perkara sayatinu bakal datang itu ma fi qaulihi dina dawuhan musannif al-arifuna la yazulu ittiraruhu ilaih. Al-arifuna ari anu al-arifun al-arifu ari anu ma'rifat eta la yazulu teleungit naon ittiraruhu ittirarna itu arif. Paha ula itah mangka ari itu arifun eta layah tajuna tebutu itu arifun ila muzakirin ka anu ngelingan wa innama yaslutu pastina marentah sallallahu gusti Allah alaihim ka itu arifun hadhil asbaba kana ieu pirang-pirang sabab al-qahriyata nu bangsa maksa litadharo supaya dohir alaihim kaitu arifun naon alamatu sidiki pirang-pirang ciri na bener fil ubudiyati dina ubudiyah. Jadi pikeun arifin mah sanajan datang asbabul qahriyah lain ngelingan arifin dageus eling ka Allah. Eta mah ngan keur ciri sidikna dina ubudiyah engko. Idla yaziduhum karana ente nambahan ka itu arifun. Naon al-bala'u coba illa ta'alluqan kecuali cumantelna bi rabbihim ka pangeranana itu arifun. Wa ta'atan jeung taat lahu ka Allah. Kecuali tambah taatna ka Allah warujuan jeung tambah balikna ilaihi ka Allah. Waliyu siro jeung karana ngalobakeun Allah sawabahum kana ganjaranana itu arifun. Waktu doma jeung karana diagungkeun naon manzilatuhum darajatna itu arifun. Indallahi ta'ala munggu Allah ta'ala. Bima ku perkara yadharun dohir itu ma'alaihim kaitu arifun. Minar ridho anillahi ti Gusti Allah wa taslimi jeung pasrah ilahi ka Allah. Palpakotu mangka ari butuh lahu ka Allah adatiyatu nu bangsadat eta latar pauha teu ngaleungikeun kana itu pakoh datiyah naon al awaridu pirang-pirang anu anyar datang. Jadi nu alala anyar datang teh eta teu ngatak ngaleungitkeun kana pakoh datiyah. Saperti mana? Ni datangna nikmat ijad, datangna nikmat imdad, nah seperti eta. Jadi ayana nikmat ijad jeung imdad teu matak ngaleungitkeun pakoh datiyah. Eta awarid deh, nikmat ijad jeung imdad deh. Wahada tah ari ieu perkara eta muta'alliq kaul eta muta'alliqun anu muta'alat anu cumantel bi kaulihi kana dawuhan musannif pakotu kalaka datiyatun lapan pakotu kalaka datiyatun. Pakotuka ari butuhna anjeun waka ka anjeun eta datiyatun bangsa dat. Butuhna anjeun ka Allah pikeun anjeun teh eta teh bangsa dat. Hartina sifatna teu bisa dipisahkeun eta.
ay iddirarun lazimun tegesna itu butuh anu pasti gitu. Anu mesti liwujudika karena wujud anjeun mau bisa pisah mulai sama jeung wujud anjeun eta mah pakoh datian di mana anjeun aya maka di dinya anjeun butuh ka Allah taala gitu. Wa in kunta sanajan kabuktian anjeun eta gonian sugi diwujudin nikmataini ku ayana dua nikmat ijad jeung idam al-mazkura kaini anu ditutur duanya sanajan perantos aya nikmat ijad jeung nikmat imdad tetep butuh ka Allah ngan ari ieu pangabutuh teh samar keur nu bodoh butuh satel mun keur gering ka Allah ngarahminahkeun gering kana cager. Ari geus cager mau teu butuh cenah ka Allah daeuna mah geus cager. Padahal mah geus cager butuh keneh ka Allah. Ari angerna cager ku saha ku Allah mah. Jadi rasaan geus cager mah geus wing boga cager. Allah pere we. Daya nyeun ceulek wujud cager geus. Ngangerkeun wujudna ku saha? Ku Allah. Kapan ari cager teh boga wujud? Wujudna cager jeung cagerna teh kan asar apal Allah atuh. Ngan lamun kieu mah Allah manyeun cager we ngan wujud nama eta mah boga cager ta eta mah bener mah butuh ka Allah. Da geus cager ayeuna mah da cager boga wujud eta mah wujud geus sorangan lagi ku Allah diwujudkeunna ta eta mah bener teu butuh. Ari nyangkana teh anu awam mah kitu. Da geus cager ayeuna mah teu butuh ka Allah butuh teh kamari keur gering yang silang cager. Cagerkeun we anggeus cenah teu butuh ka Allah. Si lamun keur cager sok butuh ka Allah taala keur nganggerkeun cager harapan lamun teu butuh ka Allah keur nganggerkeun cager ta eta golibinas asupna golibinas teh saha nyagok lilin tukang poho teh ka Allah lamun hosna mah kitu merasa butuh namun sababna cager damel Allah wujud nu aya dina cager ge damel Allah atuh butuh ka Allah keur wujud ge pikeun ngangerkeun wujud. Kitu tah. Ta inna dalika mangka sanyana itu wujud nikmat ente eta amrun arodiun perkara anu bangsa anyar. Amrun arodiun perkara anyar teh. Wal umurud datiyatu sedengkeun ari pirang-pirang perkara nu bangsa dat eta la tujiluha tungalengitkeun hakana itu umur datiyah non al umurul arodiyah pirang-pirang perkara anu bangsa anyar-anyaran perkara nu anyar mah bisa ngalengitkeun kana fakor kana umur datiyah moal nu mata tetep butuh ka Allah taala sanajan geus cager ge Bismillah tina geringan cager ge butuh wae ka Allah. Pama mangkari perkara yang suluna hasil itu malil abdi kasih abdi minasihati tina cager wal gina jeung sugi wal qudrati jeung bisa hatta tasiros sehingga jadi naon al asya'u pirang-pirang perkara eta ka annaha kaya itu asya eta ta'u yadihi turut kana sakumaha leungeunna itu si abdi eta la yujiru teu ngalengitkeun itu ma yahsulu lil abdi teh al faqata datiyata kana faqat nu bangsa dat sanajan Allah taala geus nyieun cager di si abdi bisa kawasa ngadamel sugi nepi ka dikersakeun ku Allah pokona mah makhluk taat kana sakumaha penunjukna sanajan kitu ge anger we butuh ka Allah. Maksudna nunjuk bisa ke nunjuk ku Allah. Dikersakeun nu ditunjuk bisa ku Allah anger we waliullah ge butuh ka Allah. Gitu. Sanajan nepi ka saseduh mutu saucap nyata. Wah aing geus hebat ayeuna mah saseduh mutu saucap nyata teu butuh ka Allah. Butuh keneh wae. Nah kejadian kitu teh ku saha teh? Ku Allah kan. Numatak teleungit pakoda tiang.
Liannahu karena sena kelakuan eta yajiduna dia kita ala dina hakna Allah taala non ayyuzila yang ngalemitkeun Allah dalika kana itu geus ditutur wa yubdilahu jeung ngagantikeun Allahu kana itu ma dalika kana itu ma mayasulu teh bididihi kulalawanan itu ma yasulu teh al muqtadi anu merti lil ibtiqori kana butuh wal ibtirori jeung tegasna kana butuh. Nah, sanajan sebelum itu seucap nyata makhluk taat tersuka penunjuk manehna anger wae butuh ka Allah. Namun sebenarnya mungkin Allah ngagantikeun nu tadina taat jadi teu taat eno. Tah bisa jadi gitu. Nu mah tetep butuh sing waliullah keur dina sasedom itu seucap nyata ge. Gitu tah. Pokona mah tetepkeun dina hati urang. Jadi urang teh teu aya waktu anu teu butuh ka Allah. Sadetik oge, geus kitu lah. Masa udah pakoh datiyah ini. Pakoh datiyah. Nah, maka sanggeus kitu hikmah ka 87. Nah, beda deui masalahnya. Waktu we mah. Tadi mah netepkeun yen butuh teh eta teh butuh anu mulazamah jeung urang. Gitu. Jadi hiji waktu nu teu butuh ka Allah. Mata kaina tah diterangkeun dia khairu al-qatika. Ari pang alus-alusna pirang-pirang waktu anjeun. Pang alusna waktu anjeun teh waktu mana? Ayyuhal muridu eling-eling nu ngarepkeun usul ka Allah. As-shadiqu anu bener. Lain murid kadzib, murid shadiq yang. Hei murid shadiq. Ari pang alusna waktu anjeun teh eta waktu ashadu anu nyaksi anjeun pihi dina eta waktu wujuda pakotika kana ayana butuhna anjeun ka Allah. Pang alusna pang barokahna umur urang waktu nu mana umur nu mana pang barokahna waktu urang teh nu mana waktu nyaksi yen diri urang teh butuh ka Allah. Waktu hate ngaku yen ieu diri kuring teh butuh ka Allah. Eta pangalusna waktu. Lain poe Jumaah. Jumaah datang. Tapi goplang. Poe Kemis nyaki kana wujud pakoh. Alis Kemis jeung Jumaah teh. Cangkang na hungkul, alus na teh mah. Jero nama seperti alus. Hakikatna mah harap na hungkul, ari pangalus na poe kana poe Jumaah, eta mah lapat. Maknana acan buguh manana mah. Pan ari amal teh minangka huruf. Ari tajallina dina amal minangka makna eta teh. Lamun salat eueuh tajallian hitung-hitung omongan eueuh artian. Huruf daya maknaan, seperti itu. Huruf daya maknaan. Di ayat jia kuyen jauh angkati anjeun non ad-dunya wa syahwatuha jeung syahwatna itu dunya. Di mana hate anjeun ngaku yen anjeun teh butuh ka Allah, ta eta waktu lupang alus-alusna. Teu aya hate reretan timad kana dunya atawa nuturkeun syahwatna dunya. Teu aya. Bersih tina dunya jeung syahwatna dunya. Hartina bersih tina dunya teh bersih tina ngareret makhluk jeung bersih tina condongna hate ka makhluk. Syahwatna hayang kan syahwatna. Hayangna syahwat, ngelentengna hawa. Gidig ini nafsu itu begitu kan. Tan mimitina hayang lah, sang sayang inget wae ngelenteng. Ngelentengna hawa eta hawa nafsu. Hayangna syahwat nafsu. Igidig we ini neang anu dipika hayang, nafsu we dengerna. Mata syahwat nafsu, hawa nafsu, nafsuna, dadi hawa nafsu. Gitu. Tarudu jeung ngabalikeun anjeun pihi dina eta waktu ila wujudi dillatika
karena ayana hina na anjeun. Pan ari keur teu butuh maka Allah asa gagah kan. Ari keur waktu butuh maka rasa hina. So butuh ka Allah. Nu matak aya lidah di depan Allah teh ngarasa hina diri. Ayeuna jalma cenah kudu tawado ka Allah. Tawado kumaha ari dirina teu butuh ka Allah. Jadi ayana dillah jeung itikor ka Allah mah sabada nyaki. Nah, dilahna eta hina teh sabada nyaki itikorna diri ka Allah. Matak prosesna ieu nya, prosesna. Mimitina urang resep kana dunia. Ini resep kana dunia teh mundur tina ledak dunia. Proses kedua, geus mundur tina ledak dunia, realisasina disederhanakeun hirup. Ulah berglamor. Disederhanakeun hirup. Mungkin geus sederhana hirup, mundur tina ledak dunia, lila-lila saya resep ka makhluk. Ukur butuh unggul. Nah, geus ayeuna butuh. Nah, butuh ka makhluk salah ieu teh. Ka mana? Dibalikeun ka Allah. Butuh teh ka Allah. Tah butuh ka Allah teh wujud pakotika teh kan. Sabar prosesnya. Latihanana ya latihanana. Praktekna KKN. Ieu latihan ujian prakteknya, ujian praktek begitu. Mundur tina ladat, kumaha mundur tina ladat teh kan? Namun orang patetung jeung eta dunia ulah neangan kanikmatan. Make baju ulah neangan nikmat. Tapi rek naon nutupan orang. Dahar lain rek neangan nikmat, tapi rek nyumpunan kabutuh hiji. Jasmani, nyumpunan hakna jasmani membutuhkeun kana hiji. Deket jeung indung lain rek neangan nikmat, tapi rek neangan manfaat. Jadi orang dina tepungna jeung akuan teh rek neangan manfaat ti Allah. Deket jeung indung ripu da dititah wae, tapi loba manfaat datang ti Allah, cicing. Beda jeung mah yang ngeunah. Ieu mah yang ngeunah aing tek dina ieu mah teh tek ngajauhan indung kunaon ripu aing dititah wae. Tuh eta merek neangan nikmat teh dapannya. Kitu jeung cara praktekna mundur tina ladak dunia dari. Lamun teu mundur tina ladak dunia, moal kurang mahabbah ka syahwatin nufus jeung hawa nafsu teh. Hawa nafsu jeung syahwatin nufus moal leungit tina hate urang. Lamun urang teu belajar mundur tina ladak dunia. Eta praktek nu kahiji, praktekna ieu. Oh, cobaan urang. Tak itu mundur tina ladak dunia. Jadi kiai dari tua ini mulai nek neangan ngeunah kan, tapi rek neangan manfaat ti Allah. Ngaharepkeun manfaat ti Allah nu datang kana zahir batinna diri urang. Lain rek neangan ngeunah, ripu-ripu ge da manfaat. Nah, kerja semaniah urang mantap rohaniah urang. Jadi kiai teh. Ini jadi santri, Pak Ripu yang jadi santri. Itu meninggal yang jadi pengusaha. Wah, kaya lah. Kurang kapan tujuannya rek neangan manfaati Allah. Liwat dari santri aya manfaatna kerja sekali ke rohani orang. Aya manfaatna aya. Jadi pengusaha. Wah, aing turunah ribu aing kan jadi santri. Ulah. Kan orang tujuanna rek neangan manfaat, rek neangan manfaati Allah. Neangan ka saya. Ya Allah Ta'ala liwat ya orang ngajalankan asbab rizki gitu. Tapi dipernahkan ku Allah tadinya. Didinya musayahna wae ka ditarimakeun eta. Begitu kan. Oke, mundur tina ledak dunia, urangna hirup sederhana. Tanggeus kitu, nah leungit teh lila-lila mah. Resep kana dunia teh. Jadi syahwatna geus leungit nafsu tah. Tinggal duniana, sok tinggalikeun ku hate. Butuh. Diganti resep teh ku butuh. Beda resep jeung butuh. Butuh mah make aturan. Ari resep mah teu make aturan gitu.
Sanggeus butuh ka makhluk dirobah jadi ka Allah butuhna. Juhud ngaranna eta. Ngan juhud dina makom am eta mah. Sakitu. Ari juhud dina makom husna lain terasa gitu. Lain teu butuh, teu katingali. Ha ieu mah. Teu katingali dunia teh mah. Ku hate teresep teu dituju boro-boro nuju teu katingali atan. Nah, itu kan. Di mana geus katingali, tak eta termasuk jalma anu wasilin dea gitu. Ieu mah bahasan musannif masih kena di makom hanaf sebenarnya. Bacaan khairu ketika waktu tasadu fihi wujudat ketika. Ieu mah pepatah kamuridin supaya jar diarifin. Matak dihandap kene bahasana ge. Kan bahasa anjeun. Ari arifin mah mesti ngabandungan anjeun geus bahasa anjeun. Ya teh nuduhkeun kana aya nu mahjub. Nu mahjub mah nu alus teh anu ngaku butuh ka Allah hatena. Teu aya mahabbah kana dunia. Teu aya tujuan kana dunia. Tah kitu bahasana teh. Moal teu ngareret, ari ngareret mah ngareret dirina ge ngali kene. Naon sababna waktu nu paling hebat teh ngaku butuh ka Allah. Sabab di mana ngaku butuh wa tarudupi ila wujudi dilatika engke ngaku hina. Di mana geus ngaku hina teh. Nah, tatu moal aya kumuluhur ka Allah moal. Ieu nu pentingna mah tawadona ka Allah. Man tawaddoa rafa'ahullah. Sajal mentawado walau ditaikeun diluhurkeun derajatna. Jalma anu tawado eta tidinya mimitina mareunang pituduh ti Allah. Menang hidayah, menang taufik tidinya. Mimiti balener hatena teh di mana hate ngaku dilah, jeung istikor. Matak Abu Yazid meringkes pintu balik ka Allah nutup kabeh ge kecuali pintu dilah jeung istikor nu muka terus. Eta surah Abu Yazid Al-Bastami balik ka mana wae oge kuring nutup kabeh kecuali pintu dilah jeung istikor. Si orang teh dia ngabejakeun musannif. Itu lamun orang geus ngaku butuh ka Allah, sanggeus ngaku butuh ka Allah ngarasa hina diri, diakukeun ya diri kuring teh hina, tidinya mimiti menang tiwuruk Allah hatena. Tidinya mimiti menang tiwuruk Allah hatena. Lamun can ngaku butuh, can ngarasa hina, kahalangan tiwuruk Allah anu geurakan hate urang. Nur ilahiyah teh mentok balik deui, mimiti daratang nur teh tidinya, dina tilah tah tidinya. Matak bahasa Abu Yazid Al-Bastami gitu. Bahasa anu diplomat itu teh. Jadi kepaham kurang aja namanya cariosan Abu Yazid. Saya teh ngabejakeun hakikatna mah musannif ya ujang di mana yang boga hate pinter menang piwuruk Allah. Kudu ngaku butuh ka Allah, tekadkeun ku anjeun yen anjeun teh kasipatanku butuh salawasna. Engke berarti anjeun kasipatanku hina salawasna. Tuh, di mana aya nu hormat lain karena uring-kuring terhormat, tapi karena Allah nutupan kagorengan diri kuring. Itu padol Allah. Baturna hormat ka urang teh padol Allah. Dengan rasa hebat dirina. Iya. Mimiti lalumpang hati tadi mana diurukan ku Allah. Apal jalan. Rai datang kana hati. Taroki aja ka Allah Ta'ala. Sampakoh jeung dilah mah aya dina hati. Mau taroki moal segitu kamu mana. Lamun sabdi sing hayang oge mau ngalumpangkeun Allah hatena diringkus ku syahwat dinupus keneh. Jadi hati itu ngitung jalma diringkus. Mau bisa ini. Sing hayang deh. Malah mah kadang-kadang malah yang asal lah yang aja karena dunia pan syahwatna gitu dina. Tuh. Ya, maka disesuaikan. Jeung bahasa anu kamari geus dibahas.
Itu dunia teh darul mihnah, daerah cobaan. Ari dicoba teh permasalahan. Artina permasalahan teh pertanyaan. Dilalah kana ayana jawaban. Masalahna ti Allah. Jawaban nu bener ge ti Allah. Maka kulantaran gitu keur ngajawab permasalahan nu aya dina diri urang teh kudu nanyakeun ka Allah. Mun teu nanyakeun ka Allah, tanyakeun ka jalma nu hatena dareukeut ka Allah. Nu geus mareunang piwuru Allah saha nu mimitina berangkat tina pakoh jeung dillah teh. Tak gitu. Lamun lagi urang boga problem tanyakeun ka Allah. Mun teu bisa nanyakeun ka Allah, tanyakeun ka jalma anu hatena dareukeut ka Allah. Tanyakeun ka jalma nu pinter. Pinter naon? Pinter jalma nu pinter di dieu mah pinter anu karana hatena diurukan ku Allah. Pinter naon? Pinter ningali hikmat dina sajeroeun eta problem urang. Pinter ningali makna permasalahan nu disangharupan ku urang. Eta orang pintar. Ieu mah orang pintar teh dukun. Eta mah dukun mah lain orang pintar, orang dogu. Pinter sote sama pinter ngutung untung rugi. Dukun mah maneh anu nanyakeun untung aing heula nu kudu untung. Oh, beda deui tong kan masalah. Jadi tina bahasa ieu kumaha hikmahna ieu makna. Lamun hayang boga hate diurukan ku Allah, mimitina aku keun yen hate yen diri urang teh butuh ka Allah. Jeung aku keun ku hate yen diri urang teh hina munggu Allah. Geus kitu. Jalana ibtikor jeung tillah. Kahiji ibtikor, kadua tillah. Katilu diurukan ku Allah. Jadi man tawaddu'a rafa'ahullah teh lain berangmong ditaikeun derajat kitu. Kapan faddola ba'do ibadihi bil ulumil ilahiyah. Rek kaluhurkeun derajatna teh Allah taala mere makrifat kana hatena. Geus makrifat mah dagangna ge berharga, sarena ge berharga. Naon sebabna? Barokah. Dagang riji menang nu barokah. Sare awak cager barokah. Dahar jadi jag anu barokah. Naon sabuna? Makrifat teh ka Allah. Eta lamun Allah rek barokahkeun hirup urang jeung kahirupan dimarifatkeun heula teh ka Allah. Lamun hate teu dibere marifat ka Allah, ciri moal dibarokahkeun hirup jeung kahirupan urang. Ieu man tawaddu arafahullah teh. Ieu lain artina teh pan baheula. Kudu tawaddu cenah, ke ku Allah diluhurkeun derajatna di akhirat. Itu jenazah di dunia nu tawaduk teh cenah di akhirat mah luhur. Mun di akhirat ayeuna di dunia diluhurkeun ku Allah taala. Jadi rafa'ahullah na teh kumaha? Nah, rafa'ahullah na teh man tawaduk teh mana? Anu ngaku dillah tina sabab ngaku iftikor. Gitu. Anu ngaku dillah tina sabab ngaku iftikor. Eta tawaduk diurukan hatena ku Allah. Artinya dimakrifatkeun hatena ku Allah ka Allah sanggeus makrifat jadi nilai pagaweanna beda, hirupna ge beda sabab dibarokahkeun ku Allah. Barokahna hirup anjeun jeung kahirupan anjeun saukuran makrifat luhur jeung handapna nu aya dina hate anjeun nu dipaparinkeun ku Allah. Kitu teh. Yang dibaca hungku Gusti sing barokah, Gusti sing barokah. Ngaji hoream rek barokah kumaha. Si orang rek ngabarokahkeun teh kitu ngaji heula. Memang nepi kana hancano ieu teu kepikir hirup ngara jadi mulia. Lamun yang hirup mulia resepna deukeut. Carana kumaha? Deukeut. Hiji akukeun iftikor, kadua sanggeus iftikor sing nepi ka muncul dillah. Geus muncul dillah hate diurukan ku Allah. Mata kari ilmu nate majang kawas cai
cai sok kemana sih ngalir cai? Karena dataran rendah. Rompong kali ya toh. Kurang terlalu luhur. Main kalau dengan hanap. Tuh kan cai. Jadi sajal manut tawado, ta eta menang piuruk Allah. Ilmu napete ilmu nu dibarengan ku nuriyah. Ilmu nu dipake mungkus iman jerona. Ilmu apa ya? Ilmu nu barengan jeung khosyah bahasana dina hikam. Kamana datangna? Kana hate jalma anu tawado. Nu tawado teh nu ngarasa dirina teu boga darajat, hina we eta. Nansana butuh ka Allah. Kurang butuh ka Allah. Sabab hirup dihirupkeun ku Allah, bisa dibisakeun ku Allah. Jadi dirina teu boga naon jeung teu bisa naon butuh ka Allah. Mun urang hayang bisa kasamen tadi bisakeun ka Allah. Mun urang hayang kuat kasamen tadi kuatkeun ka Allah. Engke di mana dikuatkeun ku Allah keur kuat teu ngarasa aing hebat. Da ieu teh kekuatan Allah ngan ku Allah dikuatkeun. Tuh kan tawado eta. Sanajan pinter teu ngarasa pinter, da kapinteran Allah lain nu kuring. Tuh kan tawado eta ngarasa tidinya jang mimiti diurukan hate ku Allah. Daratang eta mah ilmu nape teh. Pas aliran air nu tadi teh kan ngan dataran rendah. Lumatak di mana ngaos hayang hasil ilmu nape hate kahanapkeun tawado. Tawado teh naon? Ngaku istiqor tuluy kasaki dilah begitu. Ngaku istiqor anu timbulna nyakit dilah dina diri urang. Di mana geus nyakit dilah mun mulia Allah tah didinya mimiti mareunang ilmu nape deui. Ngaran mah santri aing nu hebat kene. Wah, teu ngarasa ku Allah dibisakeun. Matak teu meunang ilmu nape? Ampungan dalil, amal pas lengkrah jeung dalilna. Berikan manfaat ilmu teh kumaha si orang eta daya dilah di urang. Jadi pasantren teh kudu apal tujuan sebenarnya lain ukur sekedar transfer ilmu tina otak dengan ke otak santri. Tapi kudu kumaha bareng jeung transfer nur nu dina hate ajengan jeung kana hate santri. Eta ilmu nape eta. Kudu transfer otak supaya pinter santri. Supaya pinter, kudu bener. Ari bener sabab tina sabab iman, ari pinter tina sabab ilmu. Ilmu nu bareng jeung iman, ilmu nape? Tah gitu. Maka kewajiban santri bawa HP nu pinuh kudilah jeung ikhor. Menang ilmu nape? Kajian sak huruf, 2 huruf, sejam 2 jam gitu pengajian. 10 tahun cicing mawana ieu mah HP nu tak kabur. Aing nu hirup, aing boga bisa, aing kotak hebat, pinter. Nah, mawa nu kitu mah menang ilmu, menang. Ngan kosong napena. Ilmu goer nape? Pinter nu teu bareng jeung bener. Ilmu mah ilmu ngan di jerona nuriahan. Matak ilmu teh dua. Ilmu nu dibarengan ku nur, ilmu nu dibarengan ku nar. Ilmu nu dibarengan ku nur warasatul anbiya, ilmu nu dibarengan ku nar di dunia warasa, lain warisan nabi. Warasatul iblis kan. Lain warasatul anbiya. Bukti loba ilmu tak kabur raden. Aya sudah kiai no ukuran ngan ukur sina pinter santri. Tah santri aing ketelar cemu jome ya bisa apa tah santri aing ketelar alfiah ya meletik-letik oge untuk otak mau jadi dangdanan tadi barengan ku iman ma ilmu teh moal. Kudu ngararuak agama ge nu palinter. Ulama sudah ngaruak agama lah. Sebab palinter ari bener teu bisa agama rusak. Ngaruak agama ku kiai mah. Sarua aja ngaruak imah ku tukang bas. Teres hubungna. Dia mau bodoh teres sasarna kira ku cenah sasar ieu. Kira ku cenah ieu mah sasar nu sabna wah wali ieu. Jepuna pedah naon pedah pinter. Ari guru-guru jid mah ningali kadinya. Jadi singkat kewajiban guru teh transfer ilmu karena otaknya santri tapi bareng jeung transfer nurul iman karena
hatena santri, tak ilmu nape di sana. Tapi syarat santrina kudu nyiapkeun tawadu. Nah, tawadu teh naon? Nyakidillah dina diri. Mun teu nyakidillah, ya bisa dibisakeun ku Allah, kuat dikuatkeun ku Allah. Mata meh ngaji ge, aku kalau Gusti bukakeun hati abdi. Dugikeun ilmu guru ka abdi. Nah, geus teu ngaret naon ka Allah hungkul ka ditu. Mara guru keur nyarita ge teu katingali, guru na manu keur nyarita. Suarana hungkul kadang-kadang mah. Kamana? Wah, diganti. Anu datang teh lain guruna, nu katinggalin guruna. Kasapa kamalakut. Si eta mah yang harupan guruna tapi ilmu ilham ti malaikat. Mata aya jalma anu ngaji ka kiai tapi laduni menang ilmuna. Masa eta nu ngajina ka Allah ditajalikeun ka Allah. Suarana hungkul ka kupingku cepil, mimiti ti dinya. Akhirna mah kumaha? Tajali ka Allah keur waktu ngaji. Menang ilmu lagang ngaji teh, laduri eta mah. Masih keneh tah ukuranana ilmu ukola tah takalaran ilmu unggul sio bisa anu masandrena sio bisa anu aduh gitu cenah sio mau katalar anu ukuranana teh gitu ukuranana padahal ari eueuh imanan mah di jero ilmuna nising anu takabur ge hatana eta mah bisa ari katalaran ieu mah namun sabna kekuatan otak, ari otak mah masalah ngisi. Manbaul ma'asi malah mah ieu mah. Bisa jadi ayeuna mah pan dibantuan ku jin juga pinter. Ayeuna mah rada aneh. Gulingan cenah ayeuna udah sina pinter, budak teh nalar. Ayeuna dipungkun budak tumpak sepeda bisa mandi serangan. Nalar Quran jadi pinter, cenah ditransfer heula. Sina peureum budakna ka sare, sina ngadengkeun bacaan Quran. Jadi kalau sare tungguan anak wah itu mah ditransfer puji itu gitu. Jika yang ayah gedean kebungkur, anu nam teh disebut begitu. Ayah gedean ramai budak letik cenah. Ditransfer ilmu nepi ka bisa katalar Quran. Malah anu kahalangan malah dinding ieu. Nah dinding temukan di Quran diturun ditepelkeun, dibaca bisa baca. Ah aneh banget kan. Lamun lain jin teh ilmuna tapi semua gitu. Lamun lain jin kudu muka sapa, eta budak muka sapa mah. Kira-kira nah. Populer ta kemarin. Nodongengkeun, saya cenah menjadi pinter otak dia cenah pan telkeun kieu-kieu. Wah, pada amasan sanes kekuatan otak ieu mah. Deman faul ma'asi eta teh. Ajinan teh jin mah gitu. Pan laduni ge aya laduni ti jin. Sebetulnya yang saya pinter unggul mah. Mau muni geus sakit ieu bawa ke Banten gede tuh meuli. Langsung datang masih. Ngan hatena caang moal kira-kira na. Diurukan ku Allah moal hatena. Asa moal. Jadi ari ngaran di pesantren nek nuduhkeun jalma supaya barali ka Allah. Cek bahasa sederhana mah kieu, jalma cina asup ka pesantren, geus di pesantren asupkeun ka masjid, geus di masjid hatena cina yang hareup ka Allah, bareng jeung ajengan anu mimpinna. Lain kieu di luar asupkeun ka pesantren, di pesantren ka masjid gun, geus di masjid ka aing gun. Beda banget teman. Kalau jadi santri teh batur pakukumaha paheuyeuk-heuyeuk silih tulungan jeung guru dina taroki jeung suluk ka hadrat Allah sakitu. Itulah. Ya kemudian intina makna anu tadi ieu di dina 87 mah eta. Musonib teh ngawartoskeun, lamun anjeunna yang jadi jalma anu pinter hate, jalana deukeut hiji saksi diri anjeun teh, akukeun tekadkeun ku hati anjeun, sifatan diri anjeun teh pakok butuh. Nyaki diri pakoh teh kudu sinepi ka tembus karena katingali dillah dina diri. Jadi pakoh teh anu ngadohirkeun dillah na diri. Di mana dillah geus katingali dina diri, yen diri kasifatan ku dillah, tah di dinya Allah taala
maparin piwuruk kana hate anjeun tahaqqaq bi ausofika yumituka bi ausofihi dalil ieu kitab ketan kabaca da harup kaya bertahap mencari teh ngepikeun teh setik kita dalilna tahaqqaq bi ausofika yumituka bi ausofihi akukeun sing nyatakeun anjeun dina sifat anjeun tekadkeun akukeun anjeun kasifatan kudillah jeung ibtikor ku ibtikor jeung billah engke Allah ngadohirkeun yumidduka bi ausofihi Allah taala maparin ka anjeun kana sifat-sifat Allah maksudna kumaha Allah ngadohirkeun kana sifat Allah mun teu bisa jadi ngabisakeun mun teu nyaho jadi nyahokeun kitu maksudna cek bahasa samprama aku sifat anjeun ku anjeun ngarah Allah ngadohirkeun sifat Allah di anjeun gitu tah. Ngan nyatana kumaha? Ini cara paling gampang sederhana ngarah ka hartieun mah. Itu seperti tadi. Akukeun tekadkeun yen hate anjeun yen diri anjeun teh pako ku hate anjeun. Sehingga katingali dillah dina hate dina diri anjeun. Engke Allah ngawurukan ka anjeun. Nah kitu lho sederhana mah bahasan. Ngan tahaqaq biasa fi kayumidu ka biasa fi ngartieun dari nulis telu mah pahaminya. Di kasri dali kalawan kasri dal ayat pak rika tegesna pakir anjeun wa inna makanat pasina kabuktian naon hadihi itu pakoh teh eta khairu awqati tashhadu fihi wujuda pakotikan naon hadihi ieu perkara eta khairu awqati pang alus-alusna waktu diwujudi hudurika karena hadirna karena ayana hadirna anjeun fi hadina itu khairul awqat fi hadina itu awqat ma'rubika sarta pangeran anjeun pan anjeun di dinya geus hadir di hadrat Allah kuring bisa dibisakeun hirup tadi hirupkeun timbul pako tamis pako katingali we hina wan kita inadrika jeung pegatna paningali anjeun pang alusna waktu teh karena anjeun hadir di hadrat Allah jeung pegatna paningali anjeun anil wasaiti tina pirang-pirang lantaran wal asbabi jeung pirang-pirang sabab teu ngareret wasait jeung asbab al mujibati anu ngamistikeun ningali kana wasait jeung asbab anu ngamistikeun libu dika kana jauhna anjeun anhu ti Allah taala dikhilafil waqti beda dari jeung waktu Allah di anu tashadunya si anjeun fi dina itu waktu wujuda ginaka kana ayana sugi anjeun wa isika jeung ayana mul kamuliaan anjeun beda deui jeung dina waktu anjeun nyangsi diri aing hebat nyangsi diri kuring